Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna. Allahu akbar. Dibalik Akang atuh. Tah ieu aliran sesat teh nu kieu ye. Malik-malikeun akidah si goblok ye. Hancur dunya lamun geus ieu. Ieu. Naudzubillah syumma naudzubillah. Dedeh teuing panayagan marukana panayagan batur mah arangkat ka Mekah jadi haji dar penting ieu panayagan jadi anjing paingan cek katerangan sungut anjing teh najis bener disebutna oge najis mugulallah najis sungut anjing lamun antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko nya najisna sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh
tapi lamun sungut ente nyinggung karena perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngubah di sini survei membuktikan goblok sia jadi sanajis sungut anjing walau najis tibatan sungut sia bieu ka aing agama naon si aing Islam Islam bener Islam di image sajadah boga 5 tasbih 3 tong boro ayat 5 sajadah ayat 3 truk di masyarakat dipake salat mah karena naon dipake di jeneregan dengekeun lain cek dewek tapi cek katerangan al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi artinya Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. sana Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam, tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. teu masa leungeun kuring dipake nganyerikeun hate batur. Ya sia mah kitu kasalahan batur di Koreaan, kasalahan sorangan disebut-sebut. Ada teu masa kuring mah nganyerihatekeun batur. Terus masa batur sia. Adat-adatan di kunaon. Sia anu kitu mah. Akang adat-adatan teu pararuguh atuh. Ya, moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Kunaon? Hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Kunaon atuh? Naon sia? Kudu puguh atuh segala rupa. Kudu puguh bapak aing datang di kenangan, sidawala di kenangan aing keplos-keplos. Oh iya. Angpa rumah papating, rumah kating tuh, kublos. Aing datang ke sunia terek ngahibur. Era aing. Bahkan tinggu era tempo banget aing jadi beureum. Tadina. Tadina itu mah. Tadina bau. Bina-bina teuing sia teh. Kabina-bina teuing akang nu kabina-bina teuing. Naon? Atuh datang jo rengkenek we teu pararuguh hek bereh lah tukang kenang sinden sawer heula. Mau sabarahaeun meureun. Oh, jadi aing teu ngarti. Teu ngarti akang. Aing kudu nyawer. Saleresna anu teu ngarti mah lain aing. Saha? Si lain. Kedon malikeun. Dengekeun ku maneh geuning. Naon? Ayeuna si lain tukang kenang hayang disawer ku aing pek pikir ku sia. Ari aing duit di mana? Coba duit di mana unggal peuting nabeuh nu nyawer loba ieu akang rehare atuh ka tukang. Dengekeun ku sia sanajan unggal peuting aing nabeuh nu nyawer loba duit malen ku aing. Nah kusaha? Iya we si Dadan. Heeh. Denge ku sia Dadan. Kang, sarekan Kang. Sia mangeunah turun mobil unggah mobil. Sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing dikencet tina kota. Kang. Padahal sia teh hirup ngan saukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia Dadan. Dengekeun ku sia. Centang Kang. Aduh. Ko nyarekan ko nyium. Da aing mah hirup lamun ulah dalang Dadan leu. Gitu. Paminta lagu saya teh. Lagu Bapak Kang. Apa mana? Bapak Akang. Semar. Bapak Semar. Nama ke digugu. Kolot teh. Saha kolot? Bapak Kang. Sepuh teh. Kolotok ngalina muning meureun. Sia mah ke digugu. Mun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Coba itu. Manusia percobaan. Satria baja hitam. Leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Bandar Nangka. Coba itu. Doraka. Doraka ka kolot. Semar Doraka kaing. Coba itu. Lamun Semar yang senang hirupna kumaha dampal suku aing deh. Allah. Tulu inum. Dibalik. Sugana pe KTBC. Matak aing mah yang buru-buru kiamat alam dunya teh lah. Nah, makanya yang kiamat segala. Yang buru-buru nyaho Semar engkak-engkakan di neraka Doraka ti aing. Bojong Doraka, bapak Doraka ti anak kumaha. Mun aya oge anak Doraka ti kolot. Heeh, ngan aya kolot Doraka ti anak aya. Eueuh. Aya. Anak Doraka ti kolot loba eta. Heeh, eta kitu nyalahkeun ngan aya kolot Doraka ti anak aya. Eueuh, dieu. Aya.
mun aya sok buktikeun atuh. Tuh kamari di Cikijing. Naon? Aya awewe dibawa ka Kapolsek. Beureun maling emas meureun. Lain malik emas. Micen orok. Anu kitu lain dorok hati anak. Wayaw. Karasa. Mudah-mudahan teuing sia teh. Nya meureun, matak dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipikeun ge anak jadah teh. Mau jeung anak jadah, si teh ka mana karep ngomong teh ye dengekeun katerangan. Qulu mauludi yuladu alal fitrah, setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih. Orok mah bersih, budak mah suci, lain anak jadah tapi indung bapana nu haram jadah belegung. Aya akang apal teh naon artina anak jadah? Naon? Paingan atuh. Oh naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan teh, anak jadah teh. Asa bener sia. Cek pamajikan. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan, nah awewe reuneuh teh gusaha ge saya kana pager. Ya pasti aya bapana aya indungna ye ai orok mah kumaha indung bapana rek dimajusikeun rek dinasranikeun rek diyahudikeun kumaha indung jeung bapana. Heeh mata koge matak aing mah teu naon Semar. Coba. Awak hidung Sarepna antep. beungeut bodas. Penguin lain pikirkeun usia. Coba eta. Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu akbar Dibalik akang atuh. tah ieu aliran sesat teh nu kieu ye malik-malikeun akidah si goblok ye hancur dunya lamun geus ieu ye awak genut entog lain nu matak dina wak Sia. Tuluikeun. Tuluikeun sia cok. tos lami di dieu Pak ti tadi nah teh hitut Batuk. tuluikeun nu bieu teh jang belan teraskeun nu bieu teh teraskeun sae mah nu matak bapak-bapak ibu-ibu adik-adik pang-pangna generasi muda urang wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot sabab inung tunggu rahayu bapak tangka derajat nyapa tuh coba bagi heueuh Aya nama bener. pomo ka inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nyapa tuh Bener aya nama. pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana komo ka bapak gabrug ka bapak Sakuduna. bari nyuuh ka bapak teh bapak nu hayuga bapak nu mangusahakeun abdi Bener. bapak nu ngagedekeun abdi syariatna Nya. bari cekal tuurna cing tarik Nah, tarik teuing. sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewe nyapa bah Sia. Panuju sia. babatok sia belegu tapi damina teuing sia Carekan wa tuman sia teh mah. tawas lain kakolot sia Abdi ge- bodoh Abdi ge geuleuh ka sia teh Pak. Carekan wa. kalah kang ngaheureuyan Da kitu wa ngalonyeng sia teh mah. tong diturutan jang jelema model kieu Moal wa. Hayang teuing. bahaya diturutan meuleuh Tara diwarah wa. lain tara diwarah bangkar warah deui jeung mau kieu mah ae Panuju sia. Ngalonyeng pagadagan teh sia teh mah teu da.